Berarti urang ge kudu sabar urang udu gabres wae mah Sep. Eta teh sabar heula, hotel heula, heureuy heula jeung pamajikan. Kapan eta mah urang mah yang instan nya. Capean pamajikan Mang Dani. Urang mah gawe indit isuk dipangyiapkeun heula ieu jang nginum-nginum wae mah nya. Naheur cai pamajikan. Indit gawe jam sabaraha teh jam 7. Jam 7 indit. Ret tadi pagawean diuk gawe beret nepi ka urang istirahat. Baliklah ka imah gitu. Pamajikan apakah istirahat di imah? Jeung budak seseuhan kumahaneun pabalatak ngasuh dianggap pamajikan urang mah teu gawe di imah. Tah sing hade bijak bahasa eta teh lain pamajikan teu gawe. Pamajikan gawena teu eureun ngan pedah eueuh nu ngaburuhan. Saha nu ngaburuhanna urang? Urang ngaburuh ka batur, nu disangka urang gawe. Padahal gawe urang teh lobana ke cicing dibanding pamajikan. Nya, ngan tanggung jawabna ti dieu. Kamari lah geus kajari teh. Lamun rek di ngaji dina palebab rumah tangga, berarti urang kudu ngaji heula. Khusus aya kitabna. Oh, dina palebab. Aya nu umum kadar hak jeung kewajiban uku dulu jen gitu nanya. Aya diningkat saeutik tah nu tulisanna bararadag ning mana teh nanti? Podain aya kamari rame cenah dibaca ku santri awewe nanti batul ijar eta mah geus bab nu kitu tah aya deui nu mikinan ipis eta mah leuwih seukeut leuwih seukeut kitabna ipis ngan khusus eta mah. Khusus jang naon? Eta marek panganten anyar, panganten lama sarua wae. Kitabna ipis mah geus ya. Kumaha cara cenah? Tong laet. Ganjol. Oh, ganjol. Napi kasebutkeun ayeuna salat jipap heula. Naon salat jipap? Salat papanganten. Lain panganten urang rek dipangantenkeun lain, urang rek papangantenan jeung jadi pamajikan. Eta teh aya salat heula. Usolli sunnatan sifat rakaataini lillahi ta'ala. Geus tara pan urang teh. Heuh, terus mana ulah sakurang-kurangna banter-banterna Allahumma janibna syaitan. Ulah henteu wae a'udzubillahi minasyaitonir rajim tah. Ulah nepi ka iluan. Nah eta.